Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Anu pamudah-mudahan ieu panganten sakali diuparinan kaberkahanana sarta diriung mungpulungkeun sareng golongan jalmi anu pinuh ku kasayan. Wargi-wargi sadayana tadi ge disebatkeun sawer teh mamatahan di panyaweran ka panganten. Oge ka urang sadayana panganten baru sarang panganten anu tos bau gitu tah baru tut panginten da imah panginten sarek sepuh nakapungkur di mana Neng Eli tos keng jodona hoyong ditiungan ku bakakak sauna teh sakali deui teu sunat-sunat acan boro-boro wajib disawer teh ya nya sejamun tang kayang agung ka Gusti Nu Maha Suci amit bade nyawer heula nyawer anu pangantenan orang payun hayang dipayunkeun heula cenah ieu tah bilih ditagih ku Gusti ditanyakeun kawasa teh Eli ditiungan doakeun nya sok jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah sok patah-patah heula keprok atuh keprok aduh menit teu keprok tak kitu atos hidup ginanjaran bagja tepung rabi jatuh krami muka lambaran carita ngancik dina sanubari jematna mengulas asih antara hidup duaan pamalali kana kawit entep dedeh tepung rasa dumeling asih mandiri ngancik dina lahir batin heula walah-walah disawurkeun nya tumut ka papata sepuh tawisna urang mupusti kunci gedong kabagjaan aya di sepuh utami punut mah anggur doa anak sangkan mulus laki rabi kehulan dina ngalakonan hirup sajeroning laki rabi ngolah ngaping rumah tangga jampena teu aya deui malar teu nyorang pasendat sing pada bersih hati ayeuna urang ngawurukan ka Teh Eli gelis omat anjeun sing satya satuhu kanu janten suaminya omat ulah ngarendahkeun ka pangala salaki 20.000 doroka moal asup sawargana Allah etanya suhun dina mun-munan sok komodi mun gede nya doakeun sing getoleh maca sholawat nariyahna eta tadi ge pan disebutkeun taja wajun bisa apa innahuna yatina bil mal yen lalaki ngawin ka awewe teh yen dina diri awewe boga dunya barana matak beunghar boga pamajikan mah asep royu ge senang apan boga budak nya boga doma kitu teh cicing aduh loba pisan protes ing mah ya istri wajib kudu tuhu sarta satya babakti nyumponan di kaistrian rik-rik gemi hati-hati miara parejekian tenye sage asal mahi ulah salingkuh salimun matak cambah ajen istri serong merong jeung karina nu kitu kudu dipahing doraka dunya akhirat moal pinanggih wa lagri sarta kudu bisa ngasuh supaya jadi nastiti sangkan mulus rumah tangga
saroge kudu diaping mun nyorang kabalangahan bere wawa dipang geuing ayeuna mamatahan ka Aa Hadi sing ngarti banyak bahasa Sunda da teu bisa di Indonesiakeun ya mah da geus pagon kitu pamaget jatining pancuh pamatri ligarna ati nyumponan ka pamegetan ikhtiarnya rezeki keur napakah rumah tangga tejejeri ku ka perih ulah ngaburung merugul ngajurung sakarep ati kagarwa henteu satia ulah rek midua pikir mun garwa aya lepatna burukan sing titih rintih amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan awur nonggai nadi awur awur wur awur atas nadi awur awur wur awur atas nadi awur awur wur awur artos nadi awur awur mangga ya anu kenging nomor ada kan aya door presnya mangga engke upami anu kenging nomor tukarkan ka dieu ka ya tukarkan ka panitia aya door pres siap ngan kade Hanas artos teu menang tarang we bencut nya tuur we bansunur sabab di dia aya batu aya barang teas anu matak nyilakakeun kade sing tartib dinten ieu wangi ku wangi nu resmi bingahna ati aya istri keur numpi imutna manis aya jajaka datang neang ngalangkan istri nu janji pahet sati jajaka karep tigin jati salaki mangsa jatuh krami duh gers pangantenan anu kenging nanti sedotan anu aya nomoran ka dieu mangga cada ka dieu urang tukarkeun ka nu door pres mangga saha anu kenging